Eh, zaman mana? Ayo mah. Pak. Pak. Mikul. Oh, nah. Tuh. Nah. Kain itu tuh siapa yang dicukur cenah yang pengertian buku kayat enak. Bet. Ayo makanya berang gene tuh kada jam sabaraha berang gene. Kanyat. Bisa cenah, Pak. Kanyat. Karena dicukur, ya kecamis, eta eunah burit. Nya sok. Aya kanyat. Terus ngate aya ya. Oh, urang da ada kecamis, burit. Ngapedah di malah ada ai lupa malah injang sapopoe nah. Pada ieu mah. Nya lah, da urang daripada enak kecamis juga. Nya bisaeun gitu. Nah, osok gitu. Hah? Sok saya. Mana? Ya di dia ya. Lah salah kadana da kumaha aya nih aya nanti sakit kira alat teh. Osok lah. Aduh. Sapoenya heula kan itu heula. Asik, Jangan lah udud euy doh. nya sok. Udar heula bajuna eta. Ganti ya ku ya. Ayeun kudu diudar baju gitu urang. Nya udar baju. Aduh. Dicukur kudu diudar baju ieu mah Udah di dia mah ieu sok tah. Kumaha ieu? Sok asupkeun tanu ieu. Wah. Aduh, ieu aing ieuna make jas. Ah. Aduh sip. Teh ieu. Aing boga balat teh ngesrukeun nya mah ya. Moal saya di dia mah geus biasa kieu, Kang, biasa kieu. Ieu dipake nya jas teh. Mohon. Oh, amin teu kana ieu bener nya. Mohon. Sok. Coba euy. Sok, Dan asup ya. namih mah ieu kesang. Nya. Ieu mah mah tepal. Tos eta. Terus Sok, namih mah tepal. Di dia mah da kieu, jadi wayahna we nya. nah, cuma penting orang mah dicukur kacamis ana burit tak kagok. Geus pusing ieu neng teh rungsep. Rungsep. Ieu nah heuh. Hayang ning Kumaha? kawas budak ngora aya zaman ayeuna dimohek naon. Oh, siap. Nah, dimohek ning. Siap. Aduh. Iya. Kumaha eta gunting naon sih eta? La ilaha illallah. Ai mane mah nya cukur dicukur buuk gunting eta Eh, salah mawa. Eta mah gunting jukut goblok. Aing nyingsa. Salah mawas bener. paingan teurak. Iya, lain iya babaturan aing ngusrukeun unggul baya. Ini salah Bener mawa. aing mah ning. Iya bener teh ya teh tukang cukur. Tah dan ieu. Sing waras ya. Sing aduh. Aduh. Oh, wayahna ya rada pedes da kodoh guntingna. Heuh, kumaha sia tuh. Sing waras euy. Ulah dimumubah bu kurang ya. Wah, geus eta. Aduh, naon? Dimimitian. Ah, mana mah ieu emanya mawa tukang cukur teh. Ku cukur eta ning. Ada osok biasanya ge iya. Ah, manya osok bener. Buukna ieu mah. Buukna tuh da teurak ieu kumaha Aduh, itu. peres ning. Kumaha tuh ieu nya? Eta guntingna meureun kodol. Heuh kitu euy. Heeh lah, teu waras guntingna ieu mah. Sing waras atuh. Cobaan kira ke mesin lah. Ya aya mesin dia lah. Coba suka teh gunting tah ku mesin ieu ya. Ini udah sok balik biasanya mah euy. Lah dah heuh eta paragina mah. Lain nu tadi mah naon atuh? Ieu teh bener lain tukang cukur teh euy. Ada osok yang ku si Mang iya. Wah, kadang euy. Kada kana ceuli urang deui ku eta mah. Nu mana nu jangkung teh nya ieu. Aduh, ini pisan tukang ieu teh. Bisa teu Mang?
Mana ngajongklokeun urang bah? Ada osok sih ieu. Bener. Biasa Aing ngenas mah. Abi teh biasana sok kuguntingan ieu mah karek meuli kamari anyar keneh. Nah, geus kitu geus. Lain pisan teu. Kira-kira teu bisa mah urang wegah. Kira-kira teu bisa mah. Paling ngadaguan di dinya lah aya ngopi euy. Itu euy. Asam, aduh. Asam. Asam, aduh. Aduh. Aduh, ayo di bawah. Itu ke bawah bari kodo itu na gede. Gunting eta teh mesin cukurna. Yuk. Anjir, ini botak bae. Aing ketempuhan dia mah ketempuhan dia. Kudu kumaha ieu ketempuhan ieu aing botak. Bae ah. Disebut geus bae ah. Teu amin titah neangan ka batur euy. Aduh. Ah geus ah. Beres eta teh kodo meureun nya. Tos saya da ieu mohaknya dipohak. Mohek Mohon gitu. kayak dimohak saeutik dia. Oh nya dimohek gitu. Ah hebat mohek. Ayeuna zaman ayeuna mah kieu teu da mohek da Kang. Tos sok. Tosnya. Tos. Heula. Oh heula. Cing. Mas kana mata euy. Aduh. Ayo mangga. Kurang ieu tah. Eta sebrotanana kumasi. Heup. Eta sebrotan. Ah bener, sebrotan nu kitu paragi bano eta. Di dieu mah ieu kitu, di dieu mah. Alat cukurna tos. Ah bener, modern. Di dieu mah bisi aya nu hoyong dicukur di dieu mah alatna sararangi kitu nya. Tos mohak bagus. Tos ya beres. Udah mohon. Tos ya. Dah Kang. Terus udah bersih dah disemprot di dieu mah beda jeung di batur. Di dieu mah disemprot. Batur mah. Kakara urang mah aya mah ge. Tukang ngukur semprot segala. Oh, asli ngaganti oli aing teu ngarti. Di dieu mah kitu Kang, di dieu mah. Sok. Sabaraha Kang? Ah, di dieu mah tara mahal di dieu mah 10.000. 10.000 bae. Kang, tos Kang. Geus eta geus. Tos. Nah, acan mayar mang. Ngopo euy. Nya abdi teh nyong jon jan tadi nama. Geus ieu. Tos dimohakan hoyong dimohak. Oh nya. Nya no nya. Ya hoyong dimohak cenah nyebat nama hoyong dimohak. Ayo mami. Iya. Ngeunaheun eta. Tah teh nyaho ngeunah-ngeunah. Cik deuleulang ngaca. Mana? Ngaca geura mun nya kitu potongan. Ayo kumaha sih ya dicukur teh euy. Cik aing nya. Bener, aya dicukur kieu. Eta balik tuh tukang cukurna, mana emang ngajongklokeun urangnya. Ah, bener, mun nya dicukur ge aing balik deui. Jadi aing ladangna ieu ti dieu. Oh eta. Heeh. Oh, nah ini urang kieu tuh. Lah eta mah cik aing nya euy. Geus mendingan nya ieu deui. Balik deui aing mah kumaha sih, Mang? Mang. Iya mah nya dicukur kieu kumaha sih? Istirahat. Wah kumaha kapan Mainnya ieu dicukur kieu. kapan hoyong dimohak? Eta teh Aing mohak mah kitu. teh. Nah, eta teh mohak nu Oh, nu kieu teh mohak. Lah, nu kieu di mohak. Eta mohak. Yo mah lain di mohak, yo mah di gunung. Sabotong, sarwajeng, sing waras ya. Menyak kieu aing era Atuh mun tuh. jadi kudu sahabat jeung eta dibeakeun mah. Kudu dibeakeun eta. Bet nyahu menyak kieu mah aing era tuh berenang. Mana mah ada ya, nama hadai, tapi nama hadai ya. Oh, orang mah geus mayar tadi. Jadi hitung-hitungan komplain. Oh, mun aya dicukur kieu model. Kumaha atuh ieu? Paingan kacana dibalikeun ieu.
Kiyo, marahnya dicukur kan. La ilaha illallah. Asik baca berata tadi teh geus teh coba tah dimohak cenah. Sudah teh golek saya nama. Geus banyak gitu cek aing teh. Pangan si eta sorry. Aing yang ceritakan aing. Apaan mohak? Beda yang Eh mohak. sia si baras ya, sok tulisan deui. Monya aing dicukur. Aduh jadi 2 kali. Dua sesuai nama kabeh digundukeun. Oh dikieukeun, dikieukeun. Atuh kacana cenah dibalikeun na Eta meja. kacana Balikeun heula atuh. Bayan ting kacana dibalikeun malik benernya. Pan ngahaja pan mohak kami katinggalina mohak. Ya sok ieu mah mending daripada ayeuna dipohak-pohak naon Ulah mohak atunya ayeuna ulah mohak ayeuna mah. Sok. Di ieu nanti nih anu jiga TNI. Nya. Heeh lah, mamane we eta mah. Aing teu waras si cukur teh. Aduh. Aing euy. Karunya euy heueuh nama. Sok saena mah sing sarua ieu ponokeun, monya aing dicukur kieu. Sabageun diponokeun ayeuna diponokeun. Monya aya zaman ayeuna dicukur teh kieu. Aduh, budak ngora ieu mah pan budak ngora, Kang. Sok sing waras tah sarwakeun jeung nu eta. Mandi eta di mang. Hah? Bae kana eta kana baju tah eta. Poho di. Aduh, aing kana baju urang atuh. Aing sok loba salah ieu teh. Kang, ieu kan aing teh mau konsumen ieu teh. Pan ieu ge ladang ti dieu. Atuh sing ayeun pantes ame ge aing mawa deui ka dieukeun. Oh, manya urang dicukur kieu. Mana sih sarungna sok? Ini parah nih. Sarungna sok. Ini am. Oh, sang urang sih sarungna sok. Tenang. Aduh, Mang, kumaha sih? Astagfirullahaladzim. direken nangka urang teh ieu. Aing Ditungkueun sing balik Sing waras atuh. tenang tenang ya. Tenang. Salah ieu anu urang ieu. Ieu teh geumpeur. Adat ya. Sing sabar Kang, wayahna sing sabarnya. Da Sing waras ye, kumaha ieu teh? Sok sing sabar. Aduh. Dong nu biasa we mang nu juga biasana nih. Ieu teh bisaeun teh cukup tukang cukup teh. Sok, Masuknya. aya bejana mah tas katinggang nangka huluna. Oh, heeh. Ieu Ada kena mata Sok peurih biasana sok kan. lah aya dagoan deui di dieu. Bukan teh heueuh. Ay, mohak juga disebutnya si Mang teh yang di mohak. Atuh, urang teh. Ning budak ngora ayeuna di mohek. Atuh dah Nah, di mohek teh kitu. kan pohek sabelah saeutik. Jadi kitu dah. Pohek. Sok kira kacana ayeuna tah. Cok, tah ini mah sae tah. Cok, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi mah sudah ya teh ka ciri ku kacana kalau dibalikeun berarti meureun duduhkeun mah geus rapi. Asa ke karasa eta eun. Sugan teh mohek tuh dah. Jadi mah ieu mah kalah kajadi di kieu we ante mah nya ieu Nah, mah. heeh, monya tadina mah rek di mohek. Nah, eta kala digunduh satengahna. Nya kapaksa ku digunduhkeun meureun deui. Nya, Kang, wayahna wayahnya punten we nya. Da jiga kodo dinding pesona. Ya geus Itu lila. kumaha sih? Tukang cukur bener aing mah cadu kudu ka dieu deui aing mah. Ah, ulah Tukang cukur kieu Kami mah. sih yang nyanak we nya konsumen ka dieu nya. Nah, naon tuh urang itu waras tuh. Ketera kita can itu lila kan aing dicukur teh. Dap lip, Pak. Dap lip. Itu geus kesal. Betul. Ya. Ah, dari hutan ngalah kan. Pas ya. Sip, ya mah ya. Ih, mohak, ya mah mohak. Ini dikuas. Tos, Pak, tos. Ganteng juga Shaolin.
Ayo panggil. Gila. Perlu kan? Dia sawalin. Terus yang terus. Tos aku buka. Tuh, sip. Bapaknya angkasan ulah sok rusuh burung rusuh teuing da. Dia mah sok rada sase syukur teh. Kalau Pak, antos masih kena. Biasa masuk di kegiatan teh. Aduh. Aduh. Di kumaha tuh semprot ge disemprot kumaha ya. Bahaya. Aduh. Disemprot ye ning kawas. Bagus ya, bagus. Mau aya tukang syukur model kieu mau Enak namanya. Jadi non teh udah bayar 20.000 teh ieu mah. Enak non teh. Ada buah kabeh buukna. Ya, praktis. Tos, tos. Tos, sip. Mohon Ya. masuk di pencetan biasa nama. Oh, yang dipencet. Nah, pencet biasa ning. Oh, Aduh, enak. Ya, guys kieu. Aduh, enak. Sarihim urang lain ieu mah cukup teh. Aduh. Nih, enak mah. Nih. Aduh, kalah beki nyeri ning kelilat teh mah. Kang syukur teh. Aduh. Kalah kana sagala ieu mah lain di pencetan ini mah. Aduh. Ieu kumaha ieu baheung ieu teh balik ieu. Duh, ngaras ieu. Kumaha tuh ieu? Ya, urat ieu meureun ieu. Aduh, ya Aduh, kumaha ieu? ning teu balik deui kumaha ieu. Loh, tos we, tuh ieu tuh, ka itu tuh. Teu bisa balik deui ieu baheung ieu. Ah, aing mah geus ieu mah kalah ka tukang cukur teh kalah ka teu waras baheung urang ieu. Tuh, kalah nyeri geus. Urang mah rek nangan tukang urut teh ieu mah. Ayo urang mana tanggung jawab ieu. Naon Ayo panggil. Gila. Ayo nangan tukang urut. Hei. Ieu bohong kalah dia di pencetan teh geuning. Kumaha tuh eta? Itu urang teh yang di pencetan, beung kalah tuh teu bisa malik. Atuh da sieun mentah jeung mencet. Sugano sok aya tukang cukur yang sok mencet ngareunah nih. Sok salah-salah we geus mah. Atuh yang geus urang kumaha ieu beung ieu. Ya tukang ieu tuh pencetanana. Tukang urut. Ieu tuh antar ka mana? Ieu mah Oh, beung ieu. ieu euy. Sama kerta nu urang mah motor mah. Tuh. Beung urang ya, kumaha jadi kieu?